Bongana geus sunduk kawuku hidup dua jalar istri nunda mangsa lalagasan alam pada mandiri ngolah hirup rumah tangga gumambang kakersa Gusti. Bismillah ngawitan ngidung nyebat asma maha suci kaulah nu maha heman maha ulas maha asih sembahan urang sadaya lahir tuma kaning batin amin ya robbal alamin mugi Gusti nangatayungan. Siap-siap ibu sadayana anu bade mulung saweran bahamna balem margi aya beasan jantan bilih kapelag beasnya 1 2 3 tah. Mana saweran tip ke keluarga pameget tah sawerana kadiekeun saurang. Ibu siap-siap 1 2 3. Mana sawerana mana sawerana mana sawerana panganten anyar diuk ngarendeng aduh bapak hajat eta teh yang dikodok-kodok pilih keluar oraina. Mana bapak hajat mana mamah mana sawerana oh di dia aya oh itu bapak hajat mah oh panganten anyar diuk ngarendeng saha deui anu bade namihan sawer saha ti keluarga pameget mana Ciniru biasana rame aya mamah tamihan sok kadi sadaya mah sadaya oh bapak hoyong di sawer dina poe harita manehna keur bahagia tepak toel gegede pisan dunya asa nudu cepeng sadaya cepeng dina poe harita manehna keur bahagia bapak hajat enggal 1 2 3 Hup ta up Bapak ibu nana teh disawer hoyong disawer ku mama panganten anyar diuk ngarendeng bapak hajat bunda malah hoyong disawer ah oh bade disawerna kuret sih bunda kayak aya kene ibu hajat seueur kene hiji deui mah itu tacan dina poe harita manehna keur bahagia bunda malah hoyong disawer aduh bapak hajat hiji di belah dia pak 2 3 het saha nu bade nambihan deui jadi budak disawer
Di Ciniru saha nu bade nambihan. Di Pamaget teu aya sareng ti istri wargina mana? Aa bunda hoyong disawer. Tah ieu tah. 1 2 gaduh rai mamang-mamangana aya. Hah, teu aya mamang-mamangananya. Ibu bade saha nu bade nambihan sawer saha? Deui tos. Ibu kali. Oh aya. Tah. 1 2 heula. 1 2 3. Kunaha mah hayang disawer kuno ieu. Atuh piraku 2000 aa. Ih, raga-raga. Teh belum bundanya. Ibu kali bapak hormatin pribados manawi sakitu kampihatur dina runtuhan acara di Sunda abi atas Bunda Mala Sekar Kumala kali neng Mila MK Wedding Gallery selaku prias pengantin dina enjing aina nuhunkeun dihapunten boh bilih aya kakirangan sareng kalepatan pamugi sadayana mawata kanggo urang sadaya atuh khususna kanggo panganten sakali mun ibu manawi mangga siap-siap kanggo keluarga besar ti istri sareng pameget anu bade dipoto-foto manawi mangga dihaturanan kanggo tiasa nyaketan ibu kali bapak manawi sakitu kapihatur kalian hapunten anu diteda bilih aya kakirangan sareng kalepatan manawi diakhiri billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.